Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Siti Rosilva Marisa Anajma, abdi di kelas 11 MIPA 1. Di dieu abdi bade ningalikeun kagiatan sapopoe abdi. Wilujeng nyaksikeun. Abdi gugah tabuh 5. Teras abdi ngaberesan kasur. Saatos eta abdi wudu sareng salat. Saatos salat teras abdi muka hodeng. Saatos eta abdi langsung ibak. Abdi nyiapkeun sarapan kanggo abdi sareng kaluargi abdi. Teras abdi beberes imah. Abdi siap-siap kanggo PJJ. Teras abdi ngerjakeun tugas. Sakitu wae kagiatan sapopoe abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.